angker keneh kurang kamari kieu di kieu deui ayeuna di kieu deui lompatna teh ka nu tarang deui ka nu tarang deui asa aneh. Aneh seminggu dijodohkan jangan lawan wae jangan saya aneh anu kieu hah jeruk kieu jeruk mau si Iwang kena alah sia wabah gelo hayam dianggo ku aing garwakeun si ayeuna mah baik ku aing beunang saya ada mana ku aing dibeja-beja saya ada Pak Ci aya naon teh lu itu si eta hayam dianggo lain teh teh iya nyawaan iya teh asya ku aing mana dibeja-beja saya nama ku aing dibalas sama maneh lain teh ima tidak seperti yang kata pikirkan lain dia mah bukan nama geus kieu we maneh kamari maneh ka urang menta hayam menta kopi menta rokok geus we aya nama urang moal pamenta aman ya mah euy maneh ayeuna di imah boga naon boga naon teh hari itu naon itu di karung itu? Oh, atau beas raskin ti pemerintah. Geus kieu we maneh mung dibeja-beja bawa tuh beasna. Ulah tuh teh can ge dibuka-buka acan atuh teh mah. Pokona kurang dibawa ayeuna sia. Geus nuhun Mang ieu mah Mang. Lumayan beas sekarung. Iya ini. Bau leungeun aduh kita tangkalan kuat geus gara ringkieu bu tuh pamajikan mah hese bener euy tuh hayang lagu miras teh kumaha jadina judulna teh lah sekarang tak 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 ku mau tak 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 ku tak mau tak tak botak sekarang tak 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 ku tak mau tak 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 ku tak mau tak na minuman keras miras astagfirullah hari mana irah datang geus aya hareupeun beungeut naon da di lagu kahiji ge urang mah geus joget lagu kahiji ti mana hari mana urang mah karek nyanyi sugan teh geus nyanyi dari tadi hari mana rek ka mana jeung ka dieu segala ieu teh rek nguruskeun KTP hayang nu dilah anu gancang ieu KTP na ieu hayang gancang atuh teh nya wayahna we atuh ari hayang gancang mah kudu ngarti iya teh aduh hese ngobrol yang wau deng mah lain kieu sia teh maksudna teh pulus meh lancar oh nah teh kadang hungkul dan hayang gancang sia teh nyeun KTP teh pulus boro-boro jang nyeun KTP jang udud ge eueuh aduh hayang jadi tuasa deng asal mah aya ya
Duh, aya 10.000. Kela ari eta maneh kunaon biwir? Iya baru usuh teh. Nah, sate baru sudah tan soplasan di dieu. Mun arek di dieu, sate tan soplasna. Oh. Nah, ari aing jadi kahipnotis Mbak Udeng. Di mana yang masih RT-nya? Gula. Tadi itu kan dia nya tadi teh. Anjing ka dia sih kan. Ay awewe itu semok. Ari teh jelema keur naon di? Naon? Ari maneh keur naon di serius? Cicing kolot mah teu hayang nyaho. Itu aya we seksi keur nongol. Maneh mah jelema teh bener. Mana orang mana? Nanya-nanya orang mana? Orang mah orang pindah anyar ka dieu. Tuh iman panggedena tuh di belah kulon. Ngajigana jelema teh apalun urang. Mana rek saha? Ieu kolot teh istanya di wae. Urang nenengan si RT. Urang rek bikin surat pindah ka dieu. Ujuk init mana ka si RT atuh? Lain pagawean noong we sia mah. Kolot teh ngeganggu pisan. Si RT nyo aing Romli. RT di dieu mah. Wah, aing sia tinggali di kawean, sia tinggali sia. Tah, ini bagian urangan. Palingan cicing si RT. Alah, eta bujur. Aduh, tuh alah. Nah. Juga aing bikang anjir. Allah itu awak nu juga tanggal lawak gitu. Aduh aing. Aduh, capek lumayan lah. Olahraga seetik, ngesel. Mana mundur? Mama, yang ondel. Kunci leung teh aing mah euy. Tadi teh cek si itu imana teh nu warna abu. Tadi teh iya gitu imah si RT teh. Bener iya. Imah si RT teh jiga. Lah, pagi cicing jelema iya. Wah, jika ieu rek ngelaporkan orang tadi jika. Be, geus panggih deui. Mana dikasih RT maneh? Atuh. Urang rek kasih RT. Urang kan karek pindah ka dieu. Urang sebagai warga yang baik kudu laporan ke tempat RT ka dieu. Ari maneh rek naon di dieu? Aja. Aduh. Nah, si eta nyebut RT ka sinta. Kadenge bieu. Si Ujang eta nyebut naon? Aduh. Mana fit? Seni PT seni nyarus tadi ya. Tapi jadi izin. Aduh fit. Matak sia jadi jelema tuh gede hulu. Yang asup sia helm. Naon mana pindah ka dieu? Terus durat pindah. Muhun PT. Tong jadi pindah. Balik deui ka ditu satu. Oh gitu atuh PT. Kamu PT. Cak pengeuleur mah aya. Saya kemarin pindah ka dieu. Oh sapi 2. PT hayang Tebutuh aing sapi mah. PT butuhna naon atuh? Geus kieu maneh ayeuna mah. Panehankeun aing randa. Randa? Heeh. Ah, siap. Ayo. Siap. Halus, siap. Kunci ka mana? Oh, deui kunci teh ih. Jelema di jelema euy. PT kenaon? Cung kebenaran yang mana cung? Ieu poho di kuncina
Cik sugan ku bisa kemana mana jumpang bener kan lah. Cik pate. Tapi orang capian. Sok cum, mana cobaan cum. Sugan bisa kemana mana. Cik, kumaha geus bisa can cum kemana cum. Ya lah pate paling itu diomel. Pate ka mana teh kuncina we. Sekieu tuh. Mau naya mah. Mau ali tak ka mana urang atuh. Tata pate kunci teh kudu sakuan ulah dihakeun. Gakeun moe. Nya si laing cum karon heureuy aing cilakaan teh. Kumaha teh mun bisa mah kurang surangan teh tadi ge. Tuh pate sikit peragarakan tuh. Hese nepi aduh ya Allah. Sia macung karon ngagawekeun. Malik ngagawekeun sama gerak. Aduh, naon kunaon? Cik, belah mana nu atuh mana teh? Ya, badi pate aduh. Di mana? Ieu. Di mana ieu? Lain keluar, lain. Di mana ieu? Ta eta teh eta. Terus teh terus. Astagfirullahaladzim. Itu si RT kenaon? Hah? Melakukan tindakan yang tidak senonoh si RT. Ya iya nya. Aduh, eta ngana. Ya iya nya. Suara naon eta teh? Aduh, dilacung euy. Nah, cuak. Kamari ti hareup. Enak ti tukang. Pul ieu mah euy. Teh. Olap. Teh. Pate kunaon? Lain eta mah lain juga kitu, lain. Pokoknya mah beja teh. Lain ieu mah lain jigan kemana ditinggalin sia teh. Pokoknya mah teh olap. Pokoknya mah olap. Beja pokoknya mah teh. Jorek sia beja-beja. Bewarakeun kagok di masjid. Enak ieu si RT. Atuh beak mata pencarian deh. Iya begitu si RT sep-sepan teh. Sia cobaan nih kurang sampeurkeun nih. Teh sep. Ane korban si RT-nya. Teh sep. Woy, sia mah. Jor wae anjing beja-beja anjing. Agok wae aing mah. Naonnya salamet. Angker keneh kurang kamari di kieu deui. Ayeuna di kieu deui. Lompatna teh ka nu tarang deui, ka tarang deui. Aneh. Bawa iya jodoh orang teh. Are you ready? Kadaria ieu urang ngariung Omat